Sampurasun. Pendak deui sareng Abi Nafisa. Nah, kami akan teteh nembean ka dieu tepangkeun Abi Nafisa di YouTube ieu Abi biasana ngadamelan tutorial kacapi, film pondok atau napi konten ngeunaan filmmaking sareng fotografi. Nah, ayeuna Abi bade nyarita pengalaman ka Baduy sareng rerencangan. Tapi saat acan kadinya Abi bade nepangkeun heula vlog. Nyata vlog biasa sih, nganggo bahasa Sunda unggul. Kurang nganggo bahasa Sunda ya supados Abi tiasa sakantenan diajar deui nganggo bahasa Sunda anu lemes. Da biasana mah nganggo loma kitu biasa ngarencangan. Tah, berarti ieu vlog anu munggaran. Deur urang ka Baduy. Kalah, tapi ieu ka Baduyna tahun 2018 nya. Tahun 2020 mah di bumi we gitu. Sieun. Nah, ieu tuh Nah, tujuan utamina Abi sareng rencangan ka Baduy teh kanggo nganter Aufa sareng Esra sanes nganter ketang diajakan ku Aufa Esra syuting di Baduy kanggo film dokumenter anjeunna anu judulna Baduy Ingkah Kausa. Tau kami rencangan akang teteh bare nonton filmna aya di dieu tinggal klik di mana ya? Di dieu gitu. Tapi dihandap lah aya pokona mah jadinya. Tapi nonton ieu heula we nya engke kan itu nama. Nah, alun teh diajakan teu Abi Tio sareng Dimas diajakan hayu urang ka Baduy. Nya Abi teh langsung ngahayukeun we da tos lami pisan hayang ka Baduy. Nah, di ditu nama Abi tapi da itu mah ngiring among na we wungkul teh ketan behind the scene. Yuk tuh langsung. Halo. Ya lu siluet. Oh iya. Kayak full hitam gitu. Gue kalau gini bisa. Serah. Oh. Ceritain lah. Apanya? Itu yang produksi pertama Kiki. Halo Eca. Hai. Halo Ono. Wow. Kita mau nunggu Aufa aja. Iya. Mana mani. Udah kan kok. Yang putih belum buka. Tos wareg ngavideona, ayeuna ngalih ka lapang nu aya kincir angin. Bade ngarekam ambience cenah, atmosfer sora. Ada suara ayam. Iya. Makanya ayam-ayam, mungkin ini adalah panggilan untuk para ayam. Like that. Iya. Jadi mereka datang karena merasa terpanggil. Terus datang sahabat gitu. Nah, masyarakat di Baduy upami bade ka mamana teh marapah tinjal aja. Kayak biasa aja ya. Si ini Sanan yang umur 6 tahun itu angkat duren 10 buah itu dari bawah dalam lah. Berat ya untuk anak kecil. Bawa bade ka kebon, ka sawah, atau napi ka kota. Mun abi mah meureun kalapahnya dari awak. Serius 3 jam? Yes, 3 jam. Gua perasaan 3 menit kayaknya. Caplak nadugi gitu, arurang langsung istirahat di warung. Didinya tehnya istirahat, nya ibak, sareng ngecas. Da mung tiasa ngecas didinya di luhur mah teu aya.
di Baduy, arurang ngendong di bumina Kang Herman di bagian Baduy luar. Saat acan ka dieu, Aufa tos ngontak heula bade ngiring mondok sawengi di bumina. Alhamdulillah Dewi Dian. Kayak ibu-ibu yoga pakai cat gitu kan. Iya bener, Sorry ini. Iya sih coy. ibu yoga. Nggak kepikiran gue. Paning mah enak pakai. Video. Yuk, say hi dulu yuk. Wih, gila. Istirahat deui. Siapa tahu kan? Video. Udah upa. Tah aki anu main suling teh namina Pak Marsinah pamit lepat mah. Anjeunna teh yuswana tos 110 tahun. Pokona mah katelah we anu pangkolotna di Baduy. Sing narasehat ah ki. Yuk capcus urang teraskeun deui. Aduh, udah bisa jadi model H&M belum? Sumpah di sini tuh enak. Ini pengen renang. Gaya parah. Eueuh, H&M cenah. Kieu meureunnya. Banget kamu
Nggak tahu aku juga. Itu dia bisa. Ieu teh upami telepat mah wengi tabuh 7 atau nepi 8-an lah. Tos pararoek da teu aya listrik. Pas janari, Aufa sareng Esra ngadamel time lapse langit. Proyeknya teu enak naon. Di atas. Perjalanan salajengna Abi sareng rerencangan sareng Kang Herman oge mios ka jembatan Akar. Nah, ieu Kang Herman teh anu tos bageun ngawidian Abi sareng rerencangan mondok di bumina. Capek. Gimana Pak Supir? Terus ternyata motor prediksi saya memang nikmat sekali perjalanan ini.